warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi ti kelompok pelatih. Ya, anggotana terdiri tina Abi Ripa, Abi Nova, Abi Fauzan, Abi Ilham, Abi Salma, Abi Dea. Nah, jadi rerencangan sadaya awalan ngadambel bubur sumsum teh mimitina masukkan cai pati teras ditambihan cai 2 gelas kanu wajan antosa nepikeun ka ngagolak santosna tambihkeun tepung beas teras diaduk-aduk supados daya gumpalan dina tepungna nepikeun ka jadi bubur. Lamun bubur geus jadi, urang ngadambel kincana. Nyaeta iris gula, tuluy asupkeun kanu panci. Ditambahan cai sacukupna, teras sampaikeun ka ngagolak. Ditambihan oge ngangge daun pandan. Sakieu wae video ngadamel kadaharan bubur sumsum di kelompok pelatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.